Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sarang sim kuring ahura Mazda Muzaffar dina acara TP News dinten Sabtu tanggal 31 bulan Mei tahun 2025. Tos sababara hawarta aya dina redaksi salami sababara waktos kapayun sim kuring baris medarkeun warta munggaran Persib Bandung juara Liga Hiji 2 musim beruntun. Persib Bandung jadi juara Liga Hiji Indonesia pitung kedua kalinya secara beruntun sanggeus ngalahkeun Bali United. Dina pertandingan final nu lumangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu Peuting 18 Mei 2025. Ieu prestasi ngajadikeun Persib menang gelar back-to-back champion. Pertandingan lumangsung kalawan tensi tinggi di menit awal. Persib menang ku skor 2-1. Gol kahiji dicetak ku David Da Silva dina menit ke-25. Ngaliwatan tendangan akurat di jero kotak penalti. Bali United sanggup nyaluyukeun skor dina menit ke-60. Tapi Ciro Alves nyetak gol penentu dina menit ke-70. Kemenangan ieu ngajadikeun Persib menang 2 gelar Liga Hiji dina 2 musim beruntun, nyaeta tahun 2024 jeung 2025. Ieu oge jadi bukti konsisten tim di bawah asuhan pelatih Bojang Hodak. Pelatih Persib Bojang Hodak menyatakan rasa syukur jeung bangga karena usaha tim. Anjeunna nyebut kemenangan ieu minangka hasil gawe bebarengan antara pemain, pelatih, manajemen, jeung dukungan tim bobotoh. Bobotoh di sakumna Tata Sunda oge marayakeun kabagjaan ku cara masing-masing. Kitu warta nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan ngapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurik Sunda.